Weh, awas ya, tuh bener dah lempang nak. Gubrak tabrak di alabatan mobil petek. Sukan baris. Atuh baris dia ngandalkan banget aing, kudusun. Goblok leuweung mah atuh ngandalkan banget baris. Nah, lo katutuh. Waduh, ajudan ieu kumaha ieu? Nyen laporan anu beres ieu. Marumana kumaha ieu ajudan ieu? Burung bae lah, kunaon ieu? Atuh pugu ro tadinya hirupan kumaha kitu. Kumaha jeung jaro mah Budi kieu doang ku jaro ajudan dibekekeun urang diplekekeun kitu tah, kitu lah. Burung tah. Yang ieu marumana kumaha ieu? Berarti tadi mayana ro kudu dirapetkeun deui eta mah ro. Doang nama kitu. Ro. Aya naon kitu teh, aya naon? Dia masuk meteronan jaro bae naon? Leungeun awas tah ngacak deui ke ieu yo. Ketikana Bu marumana gati yo. Hah? Nono. Dia nu nanya, dia nu gegeroan, dia nu hahahan. Atuh pugu dia nek ngomong naon teh? Dia nek ngomong naon? Oh iya ro, masyarakat tuh kecopetan. Tadi laporan ke RT. Nu bener teh. Bereng dia masalah denge. Nu bener informasina. Hah? Nono. Nu bener dia informasina, nu bener yo, bising dia salah denge. Bener ro, bener ieu mah. Bener bae. Bener ento, bener teu salah. Teu ro, teu salah. Bener bae. Dia dari penjara ke tapi kenyang laptop ke. Waduh, ajudan ieu. Bahaya ieu di daerah Bapak ieu. Loba copet. Waduh, kumaha geus kieu? Ada. Kunaon dia kunaon? Aduh. Ih, naon isi naon? Kejepet. Kunaon? Kejepet. Aduh. Astagfirullahaladzim. Atau apa sih cai ngeuleumeun ada ngapapang dirinya apa cepet ya. Teu cepet lawang. Atuh kumaha ieu ro di wilayah urang aya copet ieu. Atuh kumaha ieu urang urusna ieu ro ieu. Keputusan ieu. Bohong geus kieu mah ajudan yo. Penting ieu lemur urang yo. Bari ke bae ajudan jeung RT keliling. Ya, keliling bila mana aya mangge copet udah laporan ka jaro. Ajudan kudu sigap ge. Burungkut pena no putut, burungkut teh sigap. Mun aya copet gegeran, kejar. Siap ro, buru-buru kalele, siap re. Atuh jalan kunaon ajudan ku cekat teh kana bangku. Oh, atuh bener ge sigap atuh kitu-kitu teuing hormatna. Ih, mana suka melolok kitu naon? Ayo teh, urang dengan copet ayo. Dengan copet, ayo. Copet. Dengan copet ayo. Ayo. Woi, ajudan woi. Iya, maju pakai. Woi, horo bener ro. Jaga. Kek. Coba nu rada ieu baju. Karak mah ajudan, rada miang-miang yo karak ngapapakeana, parigel. Nah, Siap. Ya udah kita ajudan tapi kalau ditelak-telak mata doang kuntul teh eta. Weh, kamarana ya budak-dak yeuh. Jaruh irara hek yeuh. Jam istirahat kitu kuari nyaper aku. Jai ke karohman doang eta. Weh, awas ya tuh bener dah lempang nak. Gubrak tabrak di alabatan mobil petek. Hampura. Bongo, maaf hampura. Ari lempang eta lurus bae doang bedul mogok. Jangan bedul mogok, ngok begitu. Wih, lumayan ya. Paling dulu lah. Nyala gunaan ya kartu ipin segala macem, kertas segala macem. Jadi cuma 20.000 perak isi ya. Wow, dak jaya es durian eta lin. Wow, udah lama amis ta. Bukan lagi ada pun eta mah. Oh, teh pesen es. Es durian kaduna 5 anu mahal, anu spesial, anu medok, nu cahuk, nu ngeunah. Bener kan ya? Panas ge mangga kan es durian. Ya. Oh, eta hangsip. Nah, meuli es doang eta. Waduh, urang kan itu teh. Oh, segera. Alhamdulillah kita rang dah. Coba kaduna.
Ya Allah. Aduh musangking. Weh, sip, dia serangan baik, sip, ngan cuma es. Aduh, kemere-mere yuk, sip. Weh, ngaganggu bae dari sama puku aing aus. Puas ulang es segala macam. Ada tikana yang minuman es duren. Kerasnya mah duren mah. Udah ngus dewasa. Nah kalau tik yang es duren, tajus betul. Kumaha dia mah, sip. Kami gak aus aja nih, sip. Balikin coba yuk. Ay, enggak sekarang mesan anu mal. Mesan. Mesan Jod. Mesan. Lanang tong bae jeung geus mesan kumaha ya geura. Dibayaran ku hansip tenang. Cair ya hansip. Ayo teh, mesen teh. Mesen, hansip. Kak. Aduh. Betai kemana yuk? Tuh. Nah, dia masih pura kodok baik kakak kayak mesen dia mah kumaha gitu. Beneran. Sumpah bae. Kali mau 2 juta. Kemana yuk? Tahan lah, ulah. Ulah, orang ngomong lah kecaro. Kebe. Tahan lah, duitnya ke yuk. Ih, kumaha kitu dia masih kumaha aja kau limuron. Bos ngomong bae dia, naik kita lihat gitu se. Eta. Tah, iya berada lumayan duitnya ya 150.000. Yang iya mah. Bukan sebarang kan. Weh, iya coba mah. Yang berapa Kak? Ya, benang poe. Eta burudak dua dak naon kalau balik di kita nak nyaran copet. Terus aing 2 juta. Lihat ya tah letik-letik yang segala macam ya. Aing ngomong 2 juta. Kunaon dia sih rumah kerja kunaon dia kunaon? Aing naik dompet aing leungit 2 juta. Ya ieu dia letik-letik ya. Yang segala macam. 2 juta ro. Ayo eta suara naon sih? Begitu dia ngejebeh-jebeh mewek. Suara lalai teh naon? Aing nyawa. Nyawa buku dompet aing leungit. Nyawa eta anak buah keras sakti meureun. Beleng mah monyet. Pugu dia sip di mana ragakna di mana? Pan dia menjelema sok lengotan. Ya kanjut jelema teh nempel dia mah poho. Pasti mah copet ya, Ro. Copet doang namanya yo. Copet atuh pugu copet tak ketakep henteu. Teka panggil yo. Copetna yo. Ya, iya RT bulak balik orang robot doang lagi RT dah. Hah? Nano? Aing, dia mah. Nges mah. Mau nyambung, dia mau nyambung. Yo jelema hansip rebah-rebah mewek dompet na usin aja. Coba ingat-ingat ku sia sip, ingat-ingat coba. Bising dia nabrak jelema apa kumaha gitu, nyenggol apa kumaha gitu. Bising raga kita dompet, coba diingat-ingat. Atuh kumaha ingat-ingat. Ja banget budak pinajiseun kabeh, ingat-ingat banget tapi cotoseun kabeh dulu RT ajudan. Kalau yang ngalawa yang mantek-mantekkeun bae, pokoknya berduka. Lain kabudak, mau dia mah imbasna kabudak, dompetnya nu leungit budak menjadi kena imbasna. Dia keur pas di jalan coba diingat-ingat, bising nabrak jeung jelema naon gitu. Aing ngopo. Tabrakan yang tukang es kalapat teh ya banget lagi doang kalapat canting. Di saya tak bener Apal deh ya CP atau banget apalnya apal. Jelema eta apal hansip mah ayo siap ayo. Ajudan. Kela jod kela ajudan ya RT ya hansip ya. Urang apel heula baris. Biasa nang bebek kuak itu. Pasukan baris. Atuh baris dia ngandalkeun banget aing kurusun. Goblok leuweung bae atuh ngandalkeun banget baris. Melo katutuh. Dia mah Lencang depan. Gek. Kunaon dia sip nyamber kitu RT. Uluna batur nyampoyong. Atuh dia ajudan nagunaon jarak mah jauh tapi dia nyampe kan tong dipuanya talungan dia. Balik kanan. Gerak. Nampak surawat tidak muka di tuyu RT kini tuh. Aing alapatan bebek ieu ngatur dak. Acak-acakan. Woi, sip. Nu bener dia ngarepna. Pas surawat amat idak ieu baris membarisna kieu apelna ieu. Pokok mah jadi betis pertahanan. Aing lain yang ya ro sebenarnya kamana gitu ja belok kanan belok kiri si aja ajudan belok kaburi aing kaharep kumaha jeung RT ngabacut bae dong robot. Gas kemarin kita Malik ka disip Malik ka bapak Malik ka dia. Malik baris bareng ngarep ka dia ka bapak ka dia Malik.
RT, atuh dia kadieu ngarepna. No. Yeuh, wah ini hantem jeung laptop kuluna. Kadieu ngarepna ngabaris. Yo. Kudu pakai isyarat bae dia mau ngomong teu kadenge jeung jelema ebeung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pasukan Bango, khususnya keangkatan Bango yo. Pasukan Bango, di negara urang teu aman. Banyak kecopetan di daerah urang. Maka dari itu kita harus mengatur strategi. Maka dari itu kalian harus menangkap si copet-copet itu. Siap? Siap! 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 Atuh dia cicing bae teh. Atuh siap gitu. Tuduang hansip jeung ajudan. Hah? Ano? Aing siap teh. Siap gitu. Mantekin laptop pun beulungna dia kayak gitu. Oke, strategi kita RT, hansip, ajudan untuk memancing si copet itu keluar. Jangankan menang kalah di medan pertempuran, mati dalam medan pertempuran kita siap. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Laku mah tuh aing RT makalah cicing bae, batur merdeka. Allahu Akbar, ngepajun bae. Hah? Ano? Aing yo di colok di sendal kon jopret sekalian. Siap! Oke, anak buah bapak, bubar barisan. Siap! Ya. Kemana tuh budak? Atau dia lempang kan itu? Lempang! Allah karim i lempang.